datang deui sareng pustaka dongeng waoton. Alhamdulillah prawargi urang tiasa tepang deui. Tiasa sarengan deui nya ngupingkeun jejer lalakon jurig dugul prawargi. Anu kiwari eta jurig dugul teh bagian ka-10. Ayo kurang marajeng kurang sami-sami ngupingkeun ieu jejer lalakon. Kabarayun sadayana. Sanjogna Nyai Apat di imah nasi konoy balawargi. Pok atuh Nyai Apat uluk salam ningali Bimursih anu kiwari ngadaweung ditepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nyai. Sareng saha ka dieu? Cek Bimursih balawargi. Abdi we bi nyalira. Itu kemana Nyai Apat? Sanes geulis aya naon ieu teh? Cik pok bejakeun ka bibi. Bilih aya pikeun saeun ka bibi. Cek Bimursih bari jenggaleh ge. Mohon bibi, abdi teh kapiwarangan ku ama. Kapiwarangan naon ieu? Bejakeun ka bibi. Cek Bimursih. Nya, siap ka jero Nyai. Bimursih harita ngajakan ka jero imah. Atuh ge Nyai Apat diuk barjeng nitenan kayaan di jero imah si konoy. Ai Bimursih asup ka dapur barjeng popolah. Nyai hampuranya cai teh cai we di bibi mah. Wios bibi tong ngarepotkeun. Cek Nyai Apat ka Bimursih bangun anu sopan kaliwat saking palawargi bubuhan kasebutkeun putra ajengan. Sipatna anu lungguh timpuh tur kayungyun jadi contoh pikeun barudak ngora zaman kiwari. Pok harita Bimursih nyarita deui barjeng mencrong ka Nyai Apat. Kit. Bejaan bibi aya naon ieu teh? Meni asara reuwas bibi teh. Kitu cek Bimursih. Bibi mah aya wae. Sanes bibi abi teh kapiwarangan ku mama. Kapiwarangan naon? Saur ama bade nyuhunkeun tulung ka Kang Konoy manawi aya Kang Konoyna. Kitu palawargi cek Nyai Apat bangun ora daerah. Ieu geulis
aya si kono mah di tukang cek Bimursih anu harita tek ngojengkang katukangeun imah ari si konoy harita anu keur maraban anak hayam rada curing hak balawargi cerina rancung cek rarasaan siga aya tamu di luareun imah balawargi torojo indungna datang bari pok nyarita ieu Bimursih. Ye konoy meungeus tong maraban wae hayam maneh teh itu tepungan heula aya nyai apat di luar gitu cek Bimursih. Heuh manya mak aya nyai apat ka dieu nya boa-boa cek si konoy. Ah yeuh ngewa ari taun teh sok amon sorangan yeuh cek indungna Bimursih barjeng nepak kana tak-tak si konoy. Rongheap si konoy ngarongheap barjeng ngecakeun para hayam manehna cengkat asup ka imah. Satu tasna asup ke jero imah si konoy hatena rada dagdikduk balawargi cek pikirna asa sinarieun kadatangan ku bentang anu sakitu caang manehna asa ngimpi kadatangan Nyai Apat ka imahna. Si konoy asup ka tepas di mana dina rohangan eta aya Nyai Apat anu keur diuk balawargi. Atuh Nyai Apat mencrong ka si konoy. Atuh si konoy sarua balawargi. Atuh dina waktu harita eta dua mata anu bentrok ngaluarkeun getaran cenut nu karasana ku si konoy balawargi jeung Nyai Apat. Luk atuh ngeluk Nyai Apat bangun rada era beungeutna bareureum. Gek diuk si konoy barjeng nyang hareup ka Nyai Apat manehna ge sarua balawargi maklum budak bujang papanggih jeung budak parawan. Atuh hatena teh dagdikduk sernud. Pok atuh si konoy nyarita ka Nyai Apat muka ucapan. Nyai aya naon ieu teh? Akang mah rada rareuwas. Cik bejaan akang aya naon? Cik si konoy ngakangkeun balawargi.
Sanes akang abdi teh kapiwarangan ku ama sahubung Mang Udin mata nagana rada hengker ama teh nyuhunkeun tulung. Itu segon anu digalengan teh nyuhunkeun diangkat kaleuit kitu Kang. Cek Nyai Apat bari jeung rada baluar balieur balawargi. Oh, kitu nya Nyai. Hayu atuh jeung akang urang mangkat ayeuna keneh. Si konoy balawargi singkil. Teka kocap di jalana balawargi si konoy jeung Nyai Apat geus datang ka imahna Mama Mursid. Satu tasna ieu di daun Mama Mursid atusuk si konoy asup ka imah berjenggek diuk. Teu lila palawargi ieu Mama Mursid kaluar ti tinggona. Bari jeung batuk dedeheman. Atuh pok Nyai Elas ngabageakeun ieu si konoy. Akang dia kali kuai heula nya. Urang sauran heula ama ke antosan heula Akang. Abi bade ngadamel heula cai. Wios Nyai tong ada repot cek si konoy. Atuh sup wae ieu Nyai Apat asup ka dapur popola. Ari si konoy pagaweanana palawargi elek kesekeng sigana teh ditinggali-tinggali teh siga nu pradaerah palawargi. Solongkrong harita Nyai Apat kaluar bari jeung mawa baki anu mawa cai kopi jeung lalawuhna palawargi. Bari jeung pok Nyai Apat harita kasih konoy. Akang wayah nanya saya aya we di bumi Nyai mah teu aya nanaon Akang. Hapunten abinya bade mangkar heula mangga Kang. Cek Nyai Apat atuh si konoy harita urup up bari jeung cing sareak paranas tiris. Si konoy ngajawab bari jeung urup up. Manggul ae mangga Nyai. Kitu jawabna si konoy bari jeung teutepan Nyai Apat bentrok deui jeung si konoy. Atuh jedak. Palawargi aya nu ngajedak harita kana tarang si konoy. Siga aya setrum palawargi. Atuh ruk duanana tarungkul. Tur Nyai Apat pamit ka jero. Atuh Pak Haji
di kamarna. Sebut Mama Mursid keluar di kamarna. Ngareret bari seuri bangun kagugu ku kaayaan eta palawargi. Satu tasna kitu atuh konoy di baturan nyata geningan norojol aya Mang Rohman katut bikasmi. Kasebut pembantuna keneh Mama Mursid ari nit niat arek neruskeun hanca gawe kamari. Atuh si konoy harita giat pisan mangulan ieu segon ngasup-ngasupkeun ka leuit. Saberesna bedug biasa si konoy azan ka masjid. Tur saberesna osok ngahajakeun ulin sampai ka sore. Malahan ari malam minggu osok nyamper si Misun sobat dalitna. Biasa barudak nu keur sengserang panon mah parawargi geus teu aneh. Kacarita peuting si konoy jeung si Misun keur uplak ngobrol. Nu diobrolkeun teh soal Nyai Apat. Pok si konoy ngomong ka si Misun, "Mis, lain urang tungguan we di belah ditu. Da pastina ge Nyai Apat teh balik ngaji teh jam 8, Mis." Sugan we kuring bisa panggih deui, Mis. Gitu cik si konoy. Atuh Misun surti bari pok ngajawab. Iya. Uing mah yang nyawe ka maneh noy. Nah sanggup panggih dikieuna. Sok komo arek ngedalakeun si hate. Nusa hanteuna ge rada dagdigdug maneh meureunna noy. Cek si Misun palawargi. Atuh sahanteuna meureunan maneh teh noy. Da bapa maneh teh kasebutkeun ngadunungan. Heueuh. Ka Mama Mursid teh boa maneh bakal era berenang noy. Cek si Misun. Maneh mah nyanyahoanan Misun. Nya oge bapana dunungan yeuh dengekeun. Da jodoh mah moal ka mana? Pokona Nyai Apat mah milik urang un. Cek si konoy palawargi barjeng pede. Atuh duanana cing laleos niat ngadeuketan ka belokan Tajuk palawargi nyata masjid leutik. Mun ayeuna mah kasebutkeun madrasah atanapi musola. Red si konoy kana lawang jeung jandela nu maruka. Atuh katojo pisan yen Nyi Apat keur ngaji. Nu diguruan ku Ustad Sodik
atuh joratu wae tutunggulan ieu si konoy. Sokomo ucapan si Misun tewaleh kadenge wae ku ceuli manehanana yen Mama Mursid teh kasebut gunungan bapana sakaligus diri manehna. Tapi si konoy palawargi jiwana pengkuh tur gede kapanasaran ka Nyai Apat. Sokomo pan Nyai Apat teh bentangna legok hangseur. Satu tasna kitu teu lila mungaraji teh kalaluar palawargi. Ieu patromak nu marakbak teh ngahaja dibawa keluar ku Ustad Sodik. Atuh sadayana pamit uluk salam ditema ku ajengan nyatana Ustad Sodik bangun gumbira palawargi. Waalaikumsalam. Ari barudak omatnya ge malam minggu ulah kamalinaanya arulin teh bisa mah ka ari mah we caricing kitu cek Ustad Sodik meupeujeuhan ka murid-muridna. Atuh sadayana meh bareng nyebutkeun mangga cenah palawargi. Ari si konoy hatena teh oleh sabil. Komo Misun noelan wae kana tonggong jeung bujurna bangun nu era panggih jeung awewe teh. Sokomo palawargi si Misun mah rada kurang percaya diri ka mojang teh. Saanggeusna Nyai Apat rada deukeut. Aduh pok si konoy harita nyarita bangun anu rada geumpeur palawargi maklum. Mulia neng. Atuh galak-galak saurang jajaka anu ditukangan barudak awewe teh seuri bangun anu bunga. Atuh biasa ari awewe laleumpangna osok dihareupeun lalaki. Ari budak lalaki biasa sok ditukangan bari mawa cempor. Atuh jajaka nu meh ampir sabaya jeung si konoy harita seuri bari nyarita. Mulia mah bohol ayam atuh oi noy sia. Cek musa urang nu leumpang limaan teh nyarita kitu ka si konoy. Atuh rai amek si konoy teh da mun ti beurang mah kaciri bareureumna beungeut si konoy. Tapi si konoy masih keneh bisa ngahargaan ka Nyai Apat bari jeung nyarita nu ngadua kalian. Mulih Nyai. Atuh tadi Nyai Apat mung mes sarok gitu nyarita nasi konoy teu tamat palawargi. Galak-gak deui barudak lalaki anu ditukang teh nyengserikeun deui bari jeung kok brut palawargi.
deui ya. Anjing bageto palawargi urang sambung deui. Hapunten. Wa teh rada serak gitu. Sakitu wae pidangan dongeng ti pustaka dongeng waoton palawargi. Wa ngahaturkeun nuhun sakali deui. Anu tos masihan jempolna haturan mugia ieu cenah teh tiasa berkembang palawargi. Mangga dikandun ku wa. Wassalam. Cak.